bahagia teh kaum ibu pada neangan saudara Islam kaum muslimin neangan bahagia jeung bahagia, kafir neangan bahagia jeung bahagia. Malah kuno maha suci disebutkeun dibawarakeun ka Kangjeng Nabi jeung Allah dan Muhammad, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Jelema-jelema nu baheula teh urang kafir sok ngajeureuh ka pangeran marenta aya papanggih bahagia jeung bahagia di dunia. Ngan para menta selalu oge hayang bahagia jeung bahagia di akhirat. Lamun jelema menta bahagia jeung bahagia di alam dunia unggul, bisa jadi ku pangeran dibikeun bahagiana di dunia. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, mal kebahagiaan di akhirat. Tapi sawareh nama artinya khususnya kaum mukminin, muslimin, mukminat, muslimat, ulah menta bahagia jeung bahagia di dunia unggul, tapi hayang bahagia jeung bahagia di dunia jeung di wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.